rek diajak ke rumah Abah. Dekat tol aja meni lembur. Ya. Bukan sebelum jagung dagang. Sok. Kayak itu, kuat kan emang gagah. Kuat kayaknya lompat. Os. Kamalingking. Naon rahasia na coba? Dah. Nama wa orang ke rumah Abah. Abah nanti teh. Abah. Aduh, poho deui. lupa wae namanya. Abah, naon lah orang tanya deui. Abah Ihsan gitu apa namanya gitu. Isam, oh. Abah Isam. Nah, tinggal lewat pemandangan anjir. Elok nan indah wae. Nah. Inilah kampung yang ditinggalkan penghuni aslinya karena dulu ada musibah besar katanya, tertimbun longsor dari sana ke sini, jadi pada pindah penerus-penerusnya. Nah, ini saungnya. Ini Abah kebunnya laga euy. Di cenah kebun. Oh, ini pecang nanti jepunnya. Jerwan Ciseti. Hah? Jerwan Ciseti belak maep. Oh. Rek diajak ke rumah Abah. Dekat tol aja meni lembur. Ya. Bukan sebelum jagung dagang. Sok. Kayak itu, kuat kan emang gagah. Kuat kayaknya lompat. Os. Kamalingking. Naon rahasia na coba? Tani urang ayo. Rahasiana naon meh jag-jag? Heeh. Hah? Ngadahar naon? Kan buka budak di dong. Oh, saha? Yang ini. Oh, Apa dina eta? heeh. Oh, ke orang bejaan. Cak wae. Si Abah mah jag-jag umur sakitu teh. Nu urang mah seribu. Oh. Ini rumah Abah aya rawaan Geus boga kebon deui wae. Hebat. Ieu rawa Abah. Wah. Mantap. Rawa Abah. Caina subur tuh. Oh. Abah. Keur metik kacang. Siap. Metik kacang wa. Panen kacang sesuai kebutuhan, maksudnya butuh petik gitu teh. Jadi rupa-rupa tanaman ayah di dia mah dipelakeun aya hasilna gitu. Untuk sehat kumaha tuh ada lagi. Nah, emang juga sama angka nih kan? Hah? Oh, hirbis. Oh, berarti di mana segala di pelakon teh langsung jadi emangnya? Subur dan makmur. Saya. Coba. Iya, kita isuk-isuk teh. Aktivitas teh metik sayuran. Arek teu genah kumaha coba. Lain isuk-isuk teh. Betah nyangkut mah. Da di kota mah isuk-isuk teh knalpot we, jeung knalpot ripuh. Nak pas ge ngalah.
Nah, aya rumah oge wae jiwa di sana. Rumah di sana. Tapi ting aya jalmian ting teu. Ini nampak dari belakang rumah Abah Ihsan. Nah, deh. Hah? Nu Abah deh. Anjir. Abah nu Abah wae. Cuma oh iya tajuk ieu nya. Pindah ka dia tajuknya. Mantap eta. Anjir. Hampir lah boy. Wes. Kacang kedelai. Kacang kedelainya tanya. Di dia mah kacang non ngarti Jepun. Kacang Jepun ya. Mantap ya mah. Alami. Dah, yuk. Yuk WC na. Seperti ini WC-nya Wak euy. Mantap. Dia keburuan. Asri alami seger kawan teh yang ngeuem eta yang guyang eta genah di kana ieu. Kacang. Itu kerja bor. Wak, usia si Abah teh ayeuna teh mencapai hampir coba bah kelahiran tahun 63, berarti seumurnya jeung bapaknya. Per tahun Sarua lamun genep 3 teh berarti 40 70 genep. Genep 10 genep. 40 jeung 20 genep 10 genep jeung 3 genep 8 70 edas 70 jag keneh itu wah tagas gas itu tagas Wak 80 gagah keneh ieu teh masih keneh kuat naik gunung turun gunung bertani plat-platmu tadi teh ning wae jag lain sih apa namanya tuh 40-50 teh masih ribu kurang oge pamisnya nyaho sakieu kurang ge 30 ribu nya keur budakna pamisnya nanggung jeung urang tuh dijamu ku si Abah ku si Mak Sampuraya urang mah kurang ka kopi ngongko jeung kolot udah pakai rame-rame gitu ngawangkong kudu kieu teh da iwal ti naon ngabung-ngabung sorangan makanya urang mah ngawangkong mah deui teu ngabung-ngabung sorangan mah kumaha deui gitu
Ting bahagia we nya bahnya sehat gitu tah. Panjang umur, murah rezeki nak gitu. Sehat selalu. Cah. Ini masih apa euy. Oh. Mantap. Hai ganteng. Cantik. Cantik dan si ganteng. Wah si Unun euy. Terlalu serem mungkin aing euy aduh. Bagus.